tobat ka Gusti Allah. Lamun teh mah urang teh hoyong diangkan ku Gusti Allah, Allah teh nu Maha Suci, atuh urang teh kedah aya janten jalmi anu suci tempatna. Sasarangan jeung jalmi suci. Teu pantes zat anu Maha Suci sareng sasarangan jeung makhluk anu suci. Anu kotor kedah sareng jeung anu suci. Tempat anu suci teu pantes teh mah wadah anu kotor nganjang ka tempat anu bersih. Katel, baskom, res naon di anu kalotor teh piring kotor pantesna di mana? Di dapur. Pantes di ruang tamu aya katel, piring, kompor, pantes teu? Teu pantes. Tapi da aya hoyong tetep ibu teh hayang dipamer-pamerkeun, komporna hayang dipamerkeun, piringna hayang dipamerkeun, di payunan ruang tamu di tempat nu bersih teh bisa? Bisa. Kada kumaha bersihan lah tepikeun ka bersih. Gosokan heula tah katel teh. Tepikeun ka herang deui nya. Bersihan deui piring tepikeun ka herang deui. Komo ayeuna mah komporna ge teu aya kompor gas deui, kompor listrik. Pan ngarasa bangga jalan geureuh kompor listrik. Abdi mah geureuh bangga simpenna ge tara di dapur, di dieu we di ruang tamu ngarah katinggalin ku tatangga nu namu ka dieu. Di mana tatangga datang ka dieu euleugeuh ningali naon, ningali kompor listrik teh. Pan ngarasa bangga aya gaduh naon? Gaduh tempat anu suci mah, tempat anu bersih dina barang anu bersih. Urang oge sapertos kitu. Allah teh Maha Suci. Urang teh hayang ditulungan Gusti Allah, kadah suci heula. Ari hoyong suci kadah kema, kadah mandi, tah mandi dina bahasa agama mah disebut tobat ka Gusti Allah. Nemawi tawakul nyebatkeun abdi teh gaduh dekeng Gusti Allah teh teu ngaluh da lamun geus tobat mah. Tapi lamun teh macan tobat nyebutkeun abdi teh boga dekeng, awas jadi bejakeun ka Gusti Allah da lisan teh sabeurat, bener Allah teh nulungan ka urang moal nya. Tah eta. Nemawi urang kedah tobat ka Gusti Allah. Tobat teh nyata